Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel ini RHRR. Nah, hari ini saya lagi nge-vlog di salah satu tempat, yaitu ada di lokasi alun-alun Sukawang. Kurang keraya di salah satu alun-alun Sukawang guys. Jadi rame pisan Sukawang teh. Mau di bawah gitu tuh kalian rokok itu teh. Loba pisan rokok tempat akalan ataupun pernak-pernik ataupun jenis HP ataupun ayolah satu didinya gitu tah. Nah, orang aya di alun Sukawang orang nyata biasa keur nge-vlog lah, keur neangan inspirasi ataupun neangan ide-ide kreatif. Nah, di dieu teh bahasa tahun-tahun kemarin mah saacan PSBB teh atau acara saacan aya corona teh di dieu teh sok rame guys, samodel tiap tahun aya pasar malam ataupun PRJ gitunya. Korsel entah karena itu semenjak aya corona di tahun ayeuna ieu kegiatan pasar malam ataupun PRJ di dieu teh setiap tahun geus teu diayakeun soalna nya kitu aya corona oge. Nah, jadi si tempat Setawangi gitu nya kieu bae terbengkalai, paling aya main bola, jarang teu main bola ge jeung loba tempat sampah we. Tinggal maraneh dieu. Sampahna karunduk itu tah. Sampahna meni ngakarunduk itu mecak oge aduh. Cuma ya untuk Pemda ataupun Kecamatan Jatiwangi jeung jukutna ngarada gomplok ieu padahal mah teh ikonna Jatiwangi euy. Ya sing rada dibebenah lah gitunya jeung urang-urang keneh gitu mah nya taya anggaran untuk ieu gitu. Nah, jadi tempatna teh kieu guys. Rame, namun apa ya malam-malam teh ngegunduk katanya di sini banyak rame banget ataupun pedagang. Kita tanya-tanya ya di lokasi ini ataupun di Kampung Sukawang ini. Oke, simak aja di channel ini di RHR. Oke, orang kita rek tanya-tanya ya nu gaduh ieu kedai bakso bakar ya, sate bakso atau bakar lah karena isi kemarin rek jajan di alun-alun Setawangi, tinggal datang we ke alun Setawangi ya bakso bakar, sosis bakar, nanan nu dibakar lah. Nah, iya.